tazhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau zatu hamlin hamlaha. Kiamat eta kos kitu. Jelema nu keur nyusuan balangkeun anakna, jelema anu keur nyapi tinggalkeun anakna, jelema anu henteu mabok tapi kos mabok kuluyar kaulul digiringkeun wa mahum bisukaro. Kiamat eta kos kitu. Lantaran buating salamet teh di kidul bulung ka kidul, ternyata di kidul teh goncang bulung ka wetan, ternyata di wetan seuneu bulung ka kulon, ternyata ti kulon teh dihujanan ambalayah jelema. Bisa dibayangkan ku urang kiamat bakal nakos gitu. Mulai kiamat gede-gedean bakal nanti tahun 1500 Hijriah. Mulai tahun 1500 Hijriah mah geus lain lalagaan tah kuariba tahun 1420 ayat 30 hiji isuk pageto. Kuari 30 hiji isuk 32 jadi ka tahun 1500 sabaraha deui? Masih sabaraha tahun kan berak 69 tahun di anak urang mah di incu urang mah. Tafsir Sawi geus gajelaskeun ku kula moal dicaritakeun ayat namun sering macaan tafsir bakal kapanggih tahun 1500. Dina tafsir Fakhrul Razi tahun 1500, Tafsirul Ahkam tahun 1500. Dina hadis Kangjeng Nabi ge diawali ku tahun 1400 bakal moal repeh dunia ieu ti peperangan, ti goncang, ti naon gitu ngaranna ambalaya siksa-siksa ku Gusti Allah, tapi tetap manusia geus diguyang ganjing ge henteu salaladar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama. Barang kerbeting dihitung-hitung dibolak-balik pan jadi minggu atuh. Jadi kebenaran poe keur minggu itu teh diumumkeun jadi poe teu puasa. Alhamdulillahirabbil tarawih teu puasa alhamdulillah. Tadina tatagenan kabuatan batur bae ternyata barang dioprek-oprek dihitung orang jatuhna poe ieu nya tanggal hijina sakali deui poe minggu dibolak-balik dihitung. Masya Allah aya nu nanyakeun sababaraha urang ka kula memehna kula neuleuh almanak eta Senin atuh disenenkeun bae. Ternyata horeng ayeuna tanggal hijina minggu geus minggu Senin Salasa. Jadi urang lebaran poe Salasa insyaallah bareng aya nu nyieun Senin na eta akhir teuing. Sebab ijtima'na bareng meunang teh Sabtu. Ijtima'na Sabtu waduh bareng malam mingguna 3 darjah. Jadi tadi penting teh 3 darjah berarti tanggal hijina ayeuna. Sekali deui tanggal hiji haji adalah jatuh pada hari Minggu 3 darjah setengah. Imkan ru'yat jasa. Jadi lamun tanggal hijina ayeuna lebaran tanggal 10 berarti minggu Senin Salasa lebaran poe Salasa. Gede pisan faedahna dina Al-Qur'an dijelaskeun wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr al ayah wal fajri demi waktu fajar waktu subuh walayalin asrin asar jeung sapirang-pirang petingan 10 yakni 10 poe bulan haji eta mah lain bantrak-bantrakeun artina pohara pisan agung
Setiap lebaran diawali ku puasa. Lebaran Idul Fitri diawali ku puasa Ramadan. Lebaran Idul Adha, lebaran kurban diawali ku 2 poe puasa yakni tarwiyah jeung lamun lebaran Salasa berarti Senena eta adalah Arfah, poe Mingguna minggu hareup berarti tarwiyah, sunah puasa 2 poe. Tarwiyah jeung Arfah. Nu leuwih bagusna puasa teh ti tanggal 1. Ayeuna ye nu bagusna mah bab poe ieu teh poean di mana Allah Subhanahu wa taala ngahampura kana kasalahan Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Yaumul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awwala yaumin min Dzulhijjah. Poean awal bulan haji tanggal 1 mengenang masa lalu Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam dihampura seluruh kesalahan jeung dosana dina tanggal 1 bulan haji. Mendak man shoma zalikal yaum saha jelema nu puasa di poe eta tanggal 1 bulan haji ghafarallahu lahu kulla dzambin, bakal dihampura kabeh dosa ku Gusti Allah. Nu can ngadaharna naon poe ieu meunang puasa. Nu geus barang dahar mah tinggal engke balik ngaji dahar deui bae. Tegok dahar teu bisa asal geus kaasupan naon teu bisa. Jadi poe ieu nu teu puasa ieu coceng berarti teu digunakeun kana puasa. Ngan sanajan urang teu puasa kulageun teu puasa berarti mah nyaho ngan teu puasa. Nu mentak teu puasa ya rahasiahan. Akur cenah atuh moal akur rahasia. Nu jelas mah urang kuari tutupan poe ieu jatuh puasa isukan urang mudah-mudahan babarengan kabehan puasa terus datang ka poe Senin ngan poe ieu urang gantian puasana ku baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Eta bae macana ulah loba-loba 10.000. Siapkeun tasbihna. Hayangnya coba datang ka imah awak sia puasa henteu dahar deuk digedean boa maing geus kolot geus 70 umur ye tawa 65 boa mal ka panggih deui jeung tanggal 1 aing asana aduh ieu tinggalin puasa geus kajen ja puasa ngadeukeutkeun diri ka Allah. Aya keneh cara paranti ngadeukeutkeun diri ka Allah. Paling utama babacaanana eta la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Eta bae geus. Nah khobar diceritakeun ana Musa alaihi salam gol. Ya Rabbi cek Kangjeng Nabi Musa da'autu falam tujib da'wati, abdi ngadua ka Gusti tapi ku Gusti teu diijabah doa abdi. Palimni sayan aluka bihi, coba doa abdi wurukan Gusti hiji perkara anu ku Gusti ku kaula bakal dipake doa supaya diijabah Gusti. Tidinya fa'auhallahu ta'ala ilaihi, Allah ngawahyuan ke Kangjeng Nabi Musa. Saur Gusti Allah, ya Musa idza dakhala ayyamul ashri min Dzulhijjah qul la ilaha illallah. Di mana-mana asup poean 10 bulan haji dimulai tanggal 1 ayeuna qul baca kumaneh la ilaha illallah aqdi hajataka, kuring bakal nohonan nyumponan ngaijabah kana
kabutuh anjeun. Sebab la ilaha illallah teh lain sambarangan. Tapi cak Kangjeng Nabi Musa, ya Rabbi kullu ibadika yaquluha, tama sakabeh hamba ge jang ngomong la ilaha illallah mah kabehan ge. Cak Allah, ya Musa man qala la ilaha illallah fi hadhil ayyam marrah. La ilaha illallah na dibaca di poe ieu sabalik, sakali doang poe ieu maca la ilaha illallah sakali. Laudiat lamun bae ditenden as-samawati sab, langit 7 lapis, wal aradun bumi 7 lapis, di hiji CCP ditimbang ku urang la ilaha illallah di sabelahna deui bumi langit sabelah ditimbang ku urang la ilaha illallah sabelah deui eta la sakulat beratan keneh la ilaha illallah asal dibacana di kuari eta ditebut tanggal 10 ieu di tanggal hiji datang ka tanggal 10 ta eta la ilaha illallah. Anjeun Nabi nambahan tina eta teruskeun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca ulah kurang di 10.000 ulah ka mana-mana geus mulai ti kuari mah tang ka imah langsung ngunci maneh pamajikanna bingung aya naon cenah ka haji suka kamar pleng keluar ke asar atau zuhur asup deui ka kamar keluar deui asar asup deui maghrib keluar deui eta tanya ku pamajikanna kaji kok beda poe ieu aing ieu keur ngembat la ilaha illallah ieu 10.000 hayang nyawa coba ieu itu poe-poe kamari mah aing teu kaburu kuari nyempetkeun diri maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lamun puasa poean kadua wal yaumul tsani istajaballahu du'a Yunus alaihi salam, poean kadua diijabah doa Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam. Fa akhrajahu min batnil huti, wa Allah dikaluarkeun tina beuteung laut nun. Di jero lauk macana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Aya saat-saat rid, saat-saat loba balai bencana baca ku urang eta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin istajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Baca komo ayeuna mah masyaallah lain bantrak-bantrakeun dedengian urang Yogyakarta, Surabaya geus mulai aktif, Banten, Gunung Krakatau, Jawa Tengah, terus gunung ge meureun ngarobrolnya ge. Yang orang badari itu bayu cekin jabongan ngararedit bae jelema itu nya mengadenge Yogyakarta mah masyaallah luar biasa teureun-eureun mimiti gempa leutik terus gempa gede terus angin beliun anu luar biasa can anggeus gempa ge sebulan sekali masih aya getar-getarna nu ngagetkeun kitu keneh angin der kuari gunung nu diawali ku teu sabaraha tapi kuari kabahayaanna makin memuncak. Ayeuna sakitu kula meunang telepon di Yogyakarta di pesantren Al Muhsin adik kula geus menampung jelema keur awal mangan 20 tapi kuari mah geus berduyun-duyun lantaran ditampung di tiap-tiap aula ku pemerintah, tiap-tiap pondok pesantren anu bisa menampung. Ieu geus teu kabayangkeun 2 poe ka tukang malam Jumat eta mah pohara jasa ledakanana sehingga anu
daratang kadinya lain sakadar lebu jeung pasir tapi kerikil-kerikil batu-batu mangkaning batuna teh mawa seuneu panas anu luar biasa akibatna aktivitas universitas pondok pesantren jeung lain-lain sebagainya poe eta dilumpuhkeun teu meunang keluar jelema di Yogyakarta kudu make masker bae lantaran debuna mengandung penyakit mengandung kitu naon ngaranna racun mun kahisab sampai ka jantung nah ieu menurut ahli kedokteran terilah tapi nyatana memang gitu per harina terutama balita atau di bawah umur nah ya terus maut geus puluhan bahkan geus ratusan gitulah keayaan Yogyakarta maka minta permohonan keadaanan jang sa Yogyakarta mah adikula mohon cenah ieu ka pengajian hiji doana mudah-mudahan dibere salalabar dibere talaleger dibere kararuat nahan cobaan ti Gusti atawa nahan siksaan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala ujung-ujungna lantaran di ditu berangkat ninggalkeun imah ninggalkeun ladang ninggalkeun segala rupa akibatna eueuh jang salin ku ayana sakitu dipersilakan urang ngumpulkeun baju urut deui ulah nu asli ulah nu anyar nu urut bae nu anyar mah hoop urut bae aya disilahkeun anu rada boga leuwih baju ditampung di dieu di pasantren kemudian dikirimkeun ka Yogyakarta bo kadanan jang saantero Jogja ieu mah jang anu ngararendong di imah eta di pondok pasantren adikula yakni pesantren Haji Mahasiswa Al Muhsin nu kuari geus berduyun-duyun terus ka mana bae nyelapna iyalah nu boga atuh 5 cokot hiji nu boga 4 cokot hiji kumpulkeun dipersilakeun diunggal lembur raju bawa tak kadeke kukula dikirimkeun ka ditu cara ngirimkeun nama babari tah sakitu ya adapun lain-lain nama terserah ieu mah nu sangat mendesak jang salin mun ngadenge ieu ngisang ge hese sebab jelema atuh kitu numpuk cai keterbatasan berenana tah kitulah jadi urang kitu bela sungkawa ka dulur-dulur urang anu keur meujeuhna pohara jasa disiksa ku Gusti Allah akibat ulah manusia nu zina ambalayah di Yogyakarta judi luar biasa mabok pohara jasa ialah ku Allah teu eureun-eureun ditegor jeung ditegor deui insyaallah entah lamun inget ka dongeng Kangjeng Nabi ucapan Kangjeng Nabi ka Sayyidina Anas ya Anasu he Anas ceuk Kangjeng Nabi innan nasa yumassiruna amsaran di akhir zaman manusia bakal nyarieun kota nyariin perumahan-perumahan geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi innan nasa yumassiruna amsaran sanyana manusia di akhir zaman bakal nyararieun kota perumahan kedijieun kota wa inna misron yuqalu laha al-Basrah awil Busairah aya kota engke dibangun dijuluki seperti kota Basrah, seperti kota Busairah, seperti kota Roma, seperti kota Paris, seperti kota Australia, seperti dan seperti ku Kangjeng geus dijelaskeun. Niru engkeuna. Ieu adalah ala Paris, ieu ala Prancis, ieu ala Mesir, ieu ala Kufah, ieu ala Basrah. Eta geus dijelas-jelaskeun ku Kangjeng Nabi 14 abad anu silam.
bakal ku ari mah geus ningali urang di urang tek itu citra eta teh alana ala Roma ke Roma-romaan teh kos karar itu teh sekali-sekali urang ka Roma model gitu kotana teh kos ayan belah ditu kos Paris aya deui di Cipanas mah ditu alana ala Israel Cipanas Bogor Cipanas Cianjur ala Israel teman Yahudi modelna teh nu dipaheula nu mimiti ala Spanyolan teh kos ka ditu terus we eta geus dijelaskeun ku Kangjeng inna misron yugolu lahu al-basrah awil busairah wa kadza terus ka ditu nama dijuluki kos kota Basrah kos Busairah, kos Kufah, kos Mesir, kos Perancis, kos Amerika, kos Inggris dan lain sebagainya. Baheula Kangjeng Nabi nyarios kitu katingali meureun ku Kangjeng bruk tuh jagong Cikupa citra kadeuleu keur ngagebegan meureun make anting gede di dieu buk da beureum sabelah deuleu we jablaeun aya tuh eta geus kaciri Allah karim masalah mundek jeung danana dipersilahkeun eta engke direkrut kemudian dibawa di pakaian kemudian naon baik gitu kemudian mundek peduli dengan dana nak leuwih bagus jasa leuwih bagus jasa ke saurang 100 nu 50 nu 10 dihijikeun mah jadi gede ngabantu 1 juta orang teu boga atuh milu bae urang mah 50.000 atau 100.000 dihijikeun pake bantuan ka ditu mana teuing bungaheunana doa na beureun timbal balik ti ditu ka urang luar biasa di rumah anu keur kapapaitan kemudian ku urang dibere celah-celah kabungahan be mana teh kos jelema keur hese dahar dibere sapiring bage masyaallah bunga napoha tuh gitu tadi akhir zaman teh kos gitu bakalna kemudian wa idza mararta cek Kangjeng Nabi di mana anjeun liwat ka eta kota wa dakhaltaha anjeun asup ka eta kota fa iya kasing hade bisa khaifiha tanahna geus dibates cak Kangjeng Nabi nya mah geus aya pageran teu meunang sambarangan wasukiha pasar-pasarna ge geus aya nu boga wah liha jeung ahli-ahli tokona ge geus ditangtukeun wa awamiri jeung pengurus-pengurusna wa awami ha pengurus sing hade tamah aya nu boga tamah kota kos kitu mah tanahna geus dibatas kemudian pasarna geus puguh nu boga pengurusna ge geus aya sing hade cek Kangjeng Nabi fa iyyaka awas sing hade ulah loba asup kana kos karar itu ulah sambarangan cicing di nu kos karar itu geus dibejaan ta ku Kangjeng Nabi kunaon emang cak sahabat fa innahu yakunu laha khosafun wa rasafun wa qadafun engke kota-kota eta teh ku Gusti Allah bakal digoyang digempakeun ku Gusti Allah bakal dibere angin anu luar biasa ku Gusti Allah bakal dihujanan batu bakal dihujanan berbagai siksa ku Gusti Allah cek sahabat apakah kota-kota eta doang cak Kangjeng Nabi eta mangan sakadar mancing doang akibatnya ke seluruh daerah bakal menyeluruh siksa Allah subhanahu wa ta'ala lantaran tina perkotaan buatan manusia etalah didinya bakal numpuk permaksiatan bibit daripada permaksiatan
di kota-kota nu dibangun ku orang-orang tertentu merajalela kemana-mana didinya ku Allah moal henteu jasa qazafun rosafun khosafun. Qazaf di manaan rihun syadid angin anu dahsyat baliun meureun. Wa zilzalah goncangan-goncangan gempa anu dahsyat. Qadzafun ta eta teh dimaknaan ku kitu hajar teh turun hujan ti langit minas sama batu-batu ieu ku ari teh Yogyakarta dihujanan batu akibat tina Gunung Merapi per konon lebuna kula meunang ngabar ka Banjar geus datang Banjar urut pasantren kula geus datang ka Bandung geus datang debu-debu. Masya Allah bahkan ke Bogor geus datang Banjar geus pohara geus datang sabaraha ratus kilometer Banjar Yogyakarta. Di Yogyakarta na hujan krikeus sagegede kieu teh sagegede jempol sagegede curug. Wah geus ambalaya. Kuari deuk kumaha na ieu timbul kawaswasan keur dicoba ku Gusti Allah. Digiringkeun ku seudeu, digiringkeun ku batu. Yauma tazhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tada'u dzatu hamlin hamlaha. Kiamat eta kos kitu. Jelema nu keur nyusuan balangkeun anakna, jelema anu keur nyapih tinggalkeun anakna. Jelema anu henteu mabok tapi kos mabok kuluyar kaulur digiringkeun wa mahum bisukaro. Kiamat eta kos kitu. Lantaran buating salamet teh di kidul bulung ka kidul ternyata di kidul teh goncang bulung ka wetan ternyata di wetan seuneu bulung ka kulon ternyata di kulon teh dihujanan ambalayah jelema. Bisa dibayangkeun ku urang kiamat bakal nakos kitu. Mulai kiamat gede-gedean bakalna ti tahun 1500 Hijriah. Mulai tahun 1500 Hijriah mah geus lain lalagaan tah mah kuari mah tahun 1420 ayat 30 hiji isuk pageto kuari 30 hiji isuk 32 jadi ke tahun 1500 sabaraha deui masih sabaraha tahun keneh berak 69 tahun di anak urang mah di incu urang mah. Tafsir Sawi geus gajelaskeun ku kula moal dicaritakeun ayat namun sering macaan tafsir bakal kapanggih tahun 1500. Dina tafsir Fakhrul Razi tahun 1500. Tafsirul Ahkam tahun 1500. Dina hadis Kangjeng Nabi ge diawali ku tahun 1400 bakal moal repeh dunia ieu ti peperangan ti goncang ti naon gitu ngaranna ambalaya siksa-siksa ku Gusti Allah tapi tetap manusia geus diguyang ganjing ge henteu salaladar percis jasa. Cik Kangjeng Nabi ke kadenge tsunami di anu eueuh sugan tobat ka Gusti. Kadenge ke gempa di anu sugan tobat. Kadenge deui ku angin sugan tobat. Kadenge deui di hujanan berbagai siksa. Mungkin hujan bangkong, hujan getih, hujan nanah, hujan batu, tetap jelema teh tidaikeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di tahun 1400 sampai tahun 1500. Di tahun 1500 didinya bakal kalaluar nu bakal dicaritakeun engke dina kitab Qurtubi teh. Mahdi teh Dajjal teh turun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kemudian kitu dabatul ardi ieu bakal talurun mulai na ti tahun 1500 Hijriah. Jadi teu 100 tahun deui teu 100 tahun deui ieu kajadian nu dahsyat kuari dajjal-dajjalan geus aya timbul di Amerika puluhan ribu bahkan ratus ribu jelema narurut di urang cak Kangjeng Nabi bakalna unggal nagara loba nu ngaku nabi di Garut kabari anu ngaku nabi Garut di Bandung aya nu ngaku nabi di Garut di Leles aya jelema ngaku nabi. Jadi lamun urang ngimankeun ka nya teh nabi kula orang Leles izin ngadengeun ge.
dileles aya kadu gitu kolot-kolot ngora kadu ngora eta saya nu ngaku nabi masya Allah karimnya ieu ucapan Kangjeng Nabi urang mengaji hadis atau meureunan jeung ngaji naga mingguan ieu teu kukula dicaritakeun ala kadarna beta innan nasa ya anasu innan nasa yumassiruna amsaron di akhir zaman umat kula engke bakal nyarieun kota-kota wa inna misran yuqalu lahul basrah awil busairah dijuluki engke bakal ngaran-ngaranna model Basrah, model Busairah, model Roma, model Paris, model Israel, Prancis, kitu Spanyolan, Amerikaan geus aya bukti kuari. Bukti jasa ucapan Kanjeng Nabi pas jasa kuari. Sing hade wa idza mararta biha wa dakhaltaha anjeun di mana ngaliwat kadinya awas di mana asup kadinya fa iyyaka hati-hati cak Kanjeng Nabi bisa khaifiha tanahna geus dibatas sing hade swasukiha pasar-pasarna sing hade toko-tokona sing hade awamir-awamir pengurus-pengurusna sing hade jasa ulah sambarangan asup kadinya ulah loba asup kadinya atupan kuari mah lain diulah-ulah ku Kanjeng Nabi malah kadarina diulah-ulah ku Kanjeng Nabi ulah-ulah nu rame dipuri bae dipuri ya deleukeun ke asar macet nyaho jelema nyaho juring macet encan di Citra mah encan di ditu di Serpong Gading Serpong encan di BSD dan di perumahan-perumahan lain wallahu alam eta jelema geus dikitukeun bae nalurina teu puguh teu karuh daratang kadinya ti mauk datang ka Puri ti Kukun datang ka Puri ti berbagai teh kitu keneh ti ditu ti Bojong ka Citra teh macam-macam encan di Serang di Pandeglang geus puguh ti Jakarta mah saha nu nitah jeung deuk naraon kadinya wallahu a'lam pentingna digelar di dinya teh perzinahan mabok kurang kumaha sebenarnya mah ditarangkepan tapi geus kitu bae ialah ngundang siksa Allah Subhanahu wa ta'ala tuh ngundang siksa Allah. Tah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah poean kedua etalah poean dihampurakan jeung Nabi Yunus alaihi salam numantak man soma zalikal yaum kana kaman abadallaha ta'ala sanatan lam ya'sillah fi ibadatihi tarfata aini saha jelema nu puasa dina poean kadua dina bulan haji sarua jeung ibadah ka Gusti Allah sataun teu maksiat di jero ibadahna sakiceup oge gede jasa ganjaran mulai isukan tetap la ilaha illallah nama baca bae isukan kesalahan bari puasa baca bae jadi lamun 10.000 sapoe lamun menang 10 poe kali 10.000 jadi sabaraha eta 10.000 kali 10.000 sabaraha 1 juta aduh betul ka sorga jasa teh ka sorga jasa teh poin katilu istajaballahu fihi doa Zakaria alaihi salam Allah ngaijabah kana pamenta Kanjeng Nabi Zakaria alaihi man shoma zalikal yaum saha jelema nu puasa di poean katilu istajaballahu doahu bakal disubadanan doa poean kaopat al-yaumul ladzi ulida fi Isa alaihi salam tanggal 4 bulan haji lahir Kangjeng Nabi Isa alaihi mendak man shoma zalika yaum nafallahu anhu al-basa wal faqr jelema nu puasa di poe ka 4 bulan haji bakal dileungitkeun putus asa bakal dileungitkeun fakir bakal dileungitkeun kasusah puasa urang mah poean kalima allazi wulida fihi Musa alaihi salam Kangjeng Nabi Musa dilahirkan tanggal 5 bulan haji maka man shoma zalikal yaum bari'a minan nifaqi aw min azabil qabri sajelema nu puasa dina poean kalima bulan haji bakal dileungitkeun tina panyakit munafik
jeung tina siksa kubur. Penting sekali ke promosi Kangjeng Nabi supaya orang daek ngalaksanakeun ulah promosian kiai teh segala supermi, kiai promosian partai teu bagus sama kiai cilaka teh kiai kos kitu. Kiai mah ulah promosikeun bangsa urusan partai, urusan bangsa perduniawian. Akhirat bae kieu mah aya bagian-bagianana. Yang propaganda urusan nu kos kitu mah beto bae nu kararitu. Nu kararitu nu kumaha nu kitu bae pokona mah pokona. Jadi lamun kiai geus dakwah partai geus teu bagus teh mah kiai kos tah ngadakwahkeun mah cara Kangjeng Nabi ngadakwahkeun urusan kasalamatan diri jang masa depan orang di alam barzah terus alam mauqif mahsyar terus ke alam akhirat. Poin kagenep dina poin kagenep ma alladzi fatahallahu ta'ala li nabiyhi fihil khair man shamahu yazullahu ilaihi birrahmah fala yu'adzabu ba'dahu abadan. Jelema nu puasa dina poin kagenep ku Allah bakal dideleukeun kalawan pangdeuleu nyaahkeun jasa Allah teh sehingga ku nyaahna fala yu'adzabu ba'dahu abadan moal disiksa urang salilana terus geus dipake kanyaah ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin ketujuh al-yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdiya ayyamul 'ashr. Poin ketujuh poin ditutup digembok lawang-lawang jahanam geus teu dibuka deui. Jadi lamun urang puasa man shamahu aghlaqallahu an salasina baban minal 'ashr. Saha jelema anu puasa di poin ketujuh pokona mah ku Gusti Allah digembok dikunci 30 lawang tina kasusahan minal 'ashr. Wa fatahalahu salasina baban minal yusr. Dibukakeun 30 lawang kabungahan jeung kagampangan. Poin kadalapan dingaranan poe tarwiyah nayalah man shamahu. Sajelema nu puasa di poin kadalapan disebut poin tarwiyah utiya minal ajim ma la ya'lamu illallah bakal dibere ganjaran teu perlu nyaho maraneh kabeh mah. Usuku gede-gedena geus bae Allah bae do nyaho. Tarwiyah mah kos kitu. Poin arba'ah poin ke-9 al-yaumul ladzi huwa yaumu arfah man shamahu kana kafaratan li sanatin madiyah wa sanatin mustaqbalah. Jelema nu puasa di poe arfah eta dikiparatan sataun nu ka tukang jeung sataun nu ka hareup. Entek urang babarengan mulai ti poe ieu kuduna mah kulantaran poe ieu urang geus kaliwat na ieu urang cocokan siang tambal ku maca Quran maca sholawat terutama maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in eta 10.000 yahir tanggal 10 eueuh deui nu paling ku Gusti dihormati jelema ibadah mencit hewan yakni mencit kurban ma'amila ibnu adam yauman nahri min amalin habba illallah ta'ala min iraqatid dammi. Teu beramal anak Adam dina poean lebaran sampai tasreka ditu tina hiji amal leuwih dipake karesep ku Gusti Allah tibatan ngocorkeun getih. Urang boga duit guari 1 juta balikeun ka embe nyaho datang nyaho henteu umur urang ka hareup. Boga wayahna ulah hook-hook jang kendaraan diri urang keneh jaga di akhirat. Innaha latati yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha. Engke eta hewan nu ku urang dipencit bakal datang di poe kiamah ranggaek kalawan aya naon gitu nu ka dieu teh ngaranna tandukna anu pohara kitu calakutikna anu pohara nyiapkeun jang ditumpakan ku urang menuju kanikmatan anu hakiki hanya 1,5 juta atau 2 juta atau nu rada leutik mah 1 juta kahandap kumaha bogana bae urang tapi ternyata lain hewan anu dideuleu kerendahan diri urang teh bisa peduli
supaya mencit kurban dibagikan ke fakir miskin ku anu hararayang terus urang nangis bayar plus ke kapanggih-kapanggih di akhirat nikmatan luar biasa wa inna damma la yaqau minallah bimaganin qabla yaqau minal ardi eta getihna sebenarnya mah memeh datang ka taneuh teh geus ditempatkeun di tempat anu luar biasa di akhirat. Begitu geresel kadeleuna getih eta memeh datang ka taneuh teh geus ditampa ku malaikat diteunden di tempat anu luar biasa di akhirat jang sampeureun nu bogana. Dak fatayyibu biha nafsan faltatib biha nufusakum sing bersihan hate urang. Ulah aya naon-naon urang mencit kurbanna lillahi ta'ala. Iyalah sekali deui urang non gitu ngaranna tempatkeun diri urang di tempat ibadah nu keur mejehna dipuji ku Gusti, ditingali ku Gusti, ditongton ku Gusti ialah mencit hewan. Urang taqarrub ka Gusti mencit kurban hiji sampeureun jaga. Nomor kedua ku ayana urang mencit kurban mudah-mudahan we balai-balai cobaan-cobaan siksaan-siksaan nu keur meujeuhna ku ari ambalayah kadenge ku urang disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tolak bala ayana kadu boga leuwih duitna tina dahar jeung nginum poe lebaran datang ka tasrek ka ditu nah iyalah mencitlah hewan nu boga mulai ti sapi munding onta tujuhan atau embe sorangan ku hayang-hayang amat mah tapi na urang teu boga duit hayam jago ge eueuh masalah nurutkeun cek riwayat Ibnu Abbas hayam jago ge teu boga aya ge bebek ge eueuh masalah bebek ge cenah ye man teu boga ya pingit bae manuk pingit bae meuli nulit aju kasahakeun cenah kieu pingitna ka fakir miskin keun atuh sadegeun nu fakir mah kula doang dahar ku sorangan apa ulah hese-hese nya nu korban nya nu ngalebok masalah aduh cenah kieu aya ge endog bae masalah dikeun ka anak habek bagi dua saring sapotong anak sapotongnya niatan korban tuh gitunya luar biasa. Urang ngan sakadar dielingan ye Kangjeng Nabi tiap-tiap tanggal hiji kemudian puasa sampai tanggal 9 dua lebaranna urang babarengan engke lebaran ba'da salat Idul Adha babarengan urang mencit hewan niatna lillahi ta'ala. Urang nuluykeun pangawasan urang cek musannif wajibun mughlibil balad wajib dina merena pakah ka pamajikan ka keluarga teh kudu make lalau kaprahna di eta nagara lantaran lamun urang dahar sangu doang mamacet jenting sangu nu hebat ge macet bae ese bae tah teu kateureuy bae teu kateureuy geus kulantaran dibere sangu doang teu kateureuy diwajibkeunlah make lalauna kumaha kaprah di eta nagara bagi eta si awewe wajib tetep make lalau. Contohan ka zaitin model minyak zait jang nyocolna samanin minyak samin nin jeung bangsa kiju-kiju atawa mentega tamrin jeung korma na ieu wayah talifu bil pusul beda-beda lalauh teh ku ayana beda-beda negara beda-beda cuaca ieu keur carita di luar negeri model tadi keur carita di urang mah di Cikupa lamun dahar jeung keju atawa jeung kitu nonton sok dipoles-poles kitu teh
mentega atuh sarua wae malah utah tuh. Malah utah dahar jeung mentega di urang. Eta di luar negeri memang dahar teh jeung mentega ieu roti cocol ke mentega, roti cocol ke mentega bangun nikmateun teh. Nurutan coba urang mun teu olap di dinya. Jadi ieu gol mantak wae. Nu mantak Ki Musannif ngajelaskeun udmu golibil balad lalauh kaprahna nagara. Islamun di Cikupa mah awewe potongan model si Sarwiti mah cukup dibere teri goang ge teri bae. Belikeun teri habek. Nya nama teri kos paku ge masalah nya mah geus. Kena dilamotan geus. Tah eta belikeun teri nya. Emangnya nama teh leuletik beukina teh nya nama ka peda belikeun peda. Nya nama lamun dibelikeun peda teh waduh geus senyumna luar biasa. Asal geus kaambeul peda bae senyum, pohara ka salakina peda bae geus. Gampang teh eta golib lah kumaha ieu, kumaha ngeunahna, kumaha hayangna supaya si sangu teh asup ka jero beuteungna. Wajib teh kitu teh teu meunang, sangu doang teu meunang. Bere urang beas, si basak geus, gara dahar atuh. Ayo nanaon mah. Nanaon ge coba paksakeun we. Teu bisa dipaksakeun ge cekeuna uyah ge jeung eueuh ieu. Alah, ese-ese amat. Tadi coba buka. Sungguh teh aing ngahuapan. Teu meunang desa salaki kos kitu teh. Tanya ku urang teh. Emang biasana saya sok jeung naon? Cek nyana teh ai per hari mah kornet. Gusti. Sarwiti ya aing nusuk ngadahar kornet mah ku aing kadeuleu kulitna lemu ai sia mah pan ieu masyaallah ini karadak ieu oh potongan sia mah jangan kornet hiji kula mah saperlu jeung kornet bae tiba heula ngana teu tersakaka tuh neuk mangmelikeunana teu percaya aing tembang meureun sia mah dibelikeun teh tembang heuh ieu kornet oh sia mah kornet teh kos kieu aduh salah kaprah ieu budak ieu tembang teh pajar kornet nya. Ya Allah, ya Rabbi. Ya geus atuh. Geus bae ku urang asal balikeun tah kornet padahal tembang. Nah, ieu kebiasaannya naon daharna tembang. Peda, teri nasi. Nah iyalah sakumaha nya biasa sok dahar wajib kurang ditambahan lalau. Janggurang gorengna meuli bimoli. Waduh, jangan goreng eta. Minyakna kudu dibelikeun, sedengkeun nya nama kuduna osok jeung kecap beulikeun kecap. Beulikeun atawa kurang dialas bae alas ya, besingan obrok teuing sih mah jeung kecap teh. Masa cetik tah sakitu bae, sapiring leutik teh. Sore dibere deui, Bu, boga kakak haram ceuk masalah. Pokoknya eta lalauna penting wajib wayak talipu bil pusul beda-bedalah ku sebab beda-beda masa beda-beda negara sebab pusul teh masa aya opat dina ilmu falak masa rendeng masa kapat nah eta teh kos kitu tah berbagai masa beda-beda pan lamun keur panas geunahna kumaha keur tiris geunahna kumaha keur sedeng geunahna kumaha. Nah iyalah gitu naon ngaranna urang kudu memperhatikan lalauhna seperti itu. Bahkan nurutkeun cek fikih mawayu qadiruhu qadin bijtihadihi nentukeun lalauhna teh adalah teu sambarangan nentukeun tapi kudu ditentukeun ku qadi. Yufawitu baina musirin wa gairi jeung kudu ngabedakeun qadi antara nusugih jeung lian nusugih. Qadi teh eta adalah panghulu. Keputusan setiap kabupaten aya qadi, mufti qadi. Nah, iyalah anu memutuskeun jang nangtukeun lalau terhadap si pabajikanana, ieu keputusanna kudu ku qadi. Kualima kecamatan di kecamatan teh aya KUA tah di KUA teh aya panghulu tah panghulu teh tugasna lain sakadar nikahkeun doang
malah nikahkeun mah tugas dina agama mah mencatat doang, mencatat masalah ngan anu jelas nama jangdang tukeun urusan lalauh nama tapang hulu. Amil teh kudu dangtukeun. Kang Daratang kadenya teu amil nu datangna. Amil kudu mencatat siapa nama Agus. Agus kenapa dinamain Agus? Lahirnya bulan Agustus. Oh iya. Isinya siapa nama? Octavia. Kenapa nama Octavia? Lahirnya Oktober, Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, yang ini siapa ini? Yang ini yang di pinggir. Ini Desi. Kenapa dinamain Desi? Desember. Sekarang itu babari jasa. Iya, nu lalaki ngaranna saya. Iya Pengki. Pengki teh ka kota mah jadi bagus, Pengki Suwito. Jadi urang mah Pengki Jore pandeta. Kos Maryam teh lumur embung, barang ka kota mah jadi Maryam Belina. Tah. Ieu ku amil teh dicatat. Pendapatan sabaraha sia? Agus. Pendapatan gula sapoena 1 juta. Hah, 1 juta? Hebat sih ya. Kuala teh atuh cenah. Saya bukan kula mah pemborong. Oh, pemborong. 1 juta sih, 1 juta. Boga mobil? Mobil mah apaan sang kredit. Hasil 1 juta mobil. Takur ingat saya. Nu jelas. Kula pendapatan sapoena 100.000. Di mana kemung sia kira pabrik. Pabrik mana? Di Cindu can Anggeus pabrikna dia. Geus nyogok kula 3 juta tapi can asup saudara kualitas. Kasih sia nyogokna aya urang teureub di dinya. Aduh, masyaallah. Ya 100, wae, 100.000 ya. Berarti ieu tarapanana ieu tarapan kelas menengah, jang di lembur mah 100.000 sapoe. Nah, berarti sia ieu mere lalauhna ka pamajikan botan. 100.000 kan namun kurang dicokot 50.000 dibelikeun ka botan. Botan teh anu di kaleng teh naon ngaranna? Sarden. Ah, eta. Atawa ye variasi we. Sok aya teu tukang sate nu dipanggul teh budak leutik teh. Aya eta we sate orok eta. Eta ditangtukeun ku amil teh. Masya Allah, tugas amil teh kos kitu lain nyokotan duit nikah. Tugas amil teh kos kitu tah, nang ngabeberes negara mah kos kitu. Masya Allah. Makin loba jelema ayeuna di Indonesia, makin palalinter urang ngadengi keluaran Mesir, Misro, di jero. Keluaran Australia, Amerika, wah geus macem-macem, Madinah, Mekah. Ngurusan haji bae ge ieu teh ararang geus datang ka kuat. Lantaran di luar birokrasi eta loba nu milu, DPR kuari milu, KPK kuari milu. Aduh, berbagai instansi teh milu ka haji, gubernur geus puguh bari lu baheula mah atuh geus bae birokrasi haji jadi jelas kuari mah marilu akibatna bisnisna keterlaluan, jatah-jatah baku abri, jatah-jatah kitu DPR dijual ka jenting 10 juta 7 juta deres mun berangkat mah kuari 12.000 jamaah haji numpuk di Jakarta teu berangkat. Wallahu alam bakal kumaha nasibna. Kemudian tina kitu paspor kitu umal anu tatadina ngeunaheun teuing ngomongna sabaraha ribu nu kuari teu berangkat. Kemudian plus anu tatadina tambahan-tambahan teh babari kuari mah hararese numpuk kuari. Kula ge ditelepon ku salah siji jamaah di Bandung geus diiring ke Jakarta cek dina doana bae kuari di mana ieu kuari di Cililitan pan deuk ka Mekah teh di Cililitan. Ieu mah bisa naik bahagia sia mah tuh ka ditu lain naik buruk kapal ka ditu naik bahagia balik deui ka Tasik ieu mah ieu cek dina kumaha nasib bae geus diiring isin geus kuari di Cililitan. Keur ieu urang Ciamis deuk ka Mekah ka koronjo heula. Urang dieu ge ti lo ka koronjo. Nyana ka koronjo di ditu masyaallah. Ieu nanaonan ieu Indonesia kos kieu.
didinya na aya profesor, didinya na aya doktor, eta profesor jeung doktor dibabawa usia eta di pundak teu izin, didinya aya menteri, eta teh kapan lain lalagaan digaji ku urang, kan menteri teu becus kos kitu aca, didinya teh kapan aya kitu, naon ngaranna pengurus haji teh kitu aya Amirul Haji Anam teman, dan lain-lain sebagainya. Eta teu ararisieun ku ari ambalayah model kos kieu teh makin loba jelema makin palalinter makin amburadul mentak ditegor deui ku Gusti Allah ku siksa ditegor deui ku Gusti Allah masyaallah terus-terusan iyalah balikan deui wajib urang mere lalauh sebagai suami dengan ceuk urang mah dengan sanguna tur beda-beda sakumaha masa nunangtukeun kituna dengan ijtihad qadi, dengan ijtihad amir, dengan ijtihad mufti atau KUA. Jadi kudu didata spesifikna anu luar biasa, si ieu anu si ieu anu si anu si anu. Jadi berarti lamun geus ditangtukeun ku pemerintah ketika meleset nah ieu si awewe bisa laporan ka KUA teh. Suami yang telah ditentukan untuk memberikan nafkah saya botan, ternyata dia selalu tembang lagi. Mohon perhatiannya kepada Bapak KUA, ini bagaimana? Botan tinggal botan, tembang lagi. Itu dia bisa ngadawa eta kos kitu atuh gua itu bisa ngadawa Pak Lurah. Nah, mentek aing sakapeung mah hayang jadi bupati atuh lah ieu. Ditangtukeun we otonomi daerah cek urang teh. Ayo. Coba kumaha ieu syariat Islam. Asal normal kebal paling saminggu aing. Gus Dur gitu kuatin ngomong aing gitu geus tinggal nu aya bae urang daroakeun mudah-mudahan bala lener, mudah-mudahan jala lujur, mudah-mudahan bener-bener ngalaksanakeun tugasna lantaran nyana ge sarua aja hayangeun salamet di dunia hayang salamet, di akhirat hayang berarti kudu akur jeung aturan minimal aturan demokrasi bae heulanan ulah make aturan Al-Qur'an. Ieu mah kadengena boro-boro di gubernuran datang ke menteri kalau di kabupaten be budak ngararodokna pohara jas di mana nu aya keuyeub di kodok mentek kos keuyeub kabeh pantung. Ya Allah ya Rabbi ya urang man sakodar bisa kitu bae lantaran dedengian unggal poe perkorupsian KPK lain beuki bagus ku ari beuki ngariweuhkeun jas dedengian geus pohara jasa kabeh dirundung ku bingung jadi lain deuk ngalaksanakeun aturan ieu teh bingung jeung bingung bae tungtung nama ya negara urang kuari keur mujina timimiti diangkat presiden urang datang ka kuari diawali ku tsunami datang ka kuari gempa terus teu eureun-eureun datang ka gunung meletus terus timimiti pengangkatan wallahu alam aya kaitan atau eueuh nu mentak nu penting mah kakarak diangkat col tsunami datang ka kuari teu eureun ieu mah datang ka kuari masyaallah kula mah inget bae kadongeng Kangjeng Nabi ketika paila di Mekah lahir Kangjeng Nabi subur, masya Allah mawa berkah. Begitu cekcok diangkat jadi Rasul, aman negara teh, nikmat. Berteduh di bawah naungan Kangjeng Nabi, kuningali wajah Kangjeng Nabi geges tiis perasaan batin. Ku tiis-tiisna diajak berjuang teh daek, taruhanana nyawa, nu penting mah agama maju. Ngeunaheun. Aya naon-naon teh nikmat di bawah naungan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berteduh di bawah Kangjeng Nabi ngobrol jeung Kangjeng Nabi fatwa Kangjeng Nabi nikmat eueuhna naon di zaman Kangjeng Nabi teh aman tentrem sakadar perang teh lillahi kalimatillah subur teh tadina jukut jadi jukut korma teu buahan jadi buahan bari masa balikna barang diangkat dur tsunami barang diangkat teh dur deui beliung diangkat deui ini mah kabehan bari lain presiden bae pengangkatan lantaran ieu kabeh ge dibeli masyarakatna tolol atuh nyananda ondo atuh ieu mah nu tolol jeung nu ondo bae ngahiji eta jadi ge embung disalahkeun pan aing teh cenah nyogok ku sia kudu ditararima bae ya aing nyogok lamun ku sia ditarima mah teu moal terutama ka kiai pan kiai nan paling bede mah
nya napa nyalahkeun ka kiai tinggal kiai bae irungna beukah heueuh nya mun aya deui mah ge daek tolol ka kiai oh nu bener bantah masyarakat teh bener kiai na ge atuh kurang bener mah bener kurang seetik lah namun 10 teh mah nya kurang benerna 9 insyaallah ya memang geus acak-acakan nih mah kuari mah ya Allah ya Rabbina ya wa yajibu mugolibil balad kazaitin wa samnin wa jumnin wa tamrin jeung beda-beda nu nangtukeun qadi dengan ijtihad wa yufawitu baina musirin wa ghairihi ya sajangaran kula mah ngaran teh kitu harta mohon ai asli nama bakrun kurate kulantaran muriangan bae aju ka ahli hikmat aju kula diganti marta aju alhamdulillah kuari kula usaha pas barang nanya ka kiai titah usaha martabak aju kula jadi tambahan deui jadi martabakrun jadi ngaran kula martabakrun nu baheula teh bakrun dihijikeun deui lantaran kuari dagangna martabak geus ngaranna marta aslina bakrun ku sebab dagang martabak dihijikeun jadi martabakrun ja bagus ya tangaran sabagus-bagus sampai sakieu teh kitu nang dikolot ye dan siapa gawean ye dagang cilok jeung martabak teu laku jadi ganti ku ari cilok aju penghasilan geus teu bisa ngomong ku kumaha kadang-kadang atuh kula lapar mah didahar ku kula sorangan ayo dahar iya siapa susah lain susah deui ieu ge meurek balik sieun kunang itu ditanya untungna ku pamajikan boro-boro untung cilokna eueuh ya saya ieu kula ge ceuk oh atuh ieu cukup bae sia mah teu dahar jeung uyah bae atuh ngan uyahna digoreng dagingan seetik nah iya tahapan handap oh berarti maksudnya cukup aja oncom ya dipais bae oncom uyahan geus seetik maka digoreng-goreng geus nanyakeun ka pamajikanna asup eta oncom dipais teu asup namun digoreng mah dicabean di bawangan rada deres ai dipais gitu Masya Allah emang kurang gitu eta dibukana doang saliru saliru jeung naon jeung nu dikaluarkeun isuk-isuk si aing ngomong jadi ditata eta penataan ya penataan tak amil teh kos kitu amil tah kelas atas teman tadi ge busir sugih naon teh kenana di negara eta teh kemudian di daerah eta teh pertengahan mutawasit naon teh jeung kelas musir miskin eta diatur ta ku pemerintah eta datang ka kos kitu tah urusan pemerintah amil qadi teh eta teh urusan nu kos kitu paling penting nu lantaran engke aya dakwa mendakwa ya Allah urang mah geus teu urusan teh kos kitu mah walahmun yaliku biyasarihi wa yasarihi ka'adatil baladi wajib mere dengan daging anu mantesan kana kasugihan jeung kamiskinanana sakumaha adat negara lamun didinya jelema na sugih teh unggal poe kudu meuli daging bae belikeun daging lamun memang ieu teh dua poe sakali atur lamun memang ieu saminggu dua kali lamun memang saminggu sakali nah ieu wajib kudu mere lalau daging ka pamajikan hitung ieu teh perhitungkeun kasugihan kepertengahan jeung kasusahanana tetep daging mah kudu bae aduh cek nu susah teh berat itu daging kieu kumaha walau kana taqulul khubza wahda wajabal udmu lamun teh mah pamajikan ku sangu doang ge ku sangu doang ge ieu teh cukup sabarna dagang teh nya dahar teh osok dipaksakeun cukuplah ku sangu doang ge tetep bae wajib meuli deungeunna
jang kesempurnaan awak geus muriang mampan nyaho sorangan geus muriang mah nyaho sorangan urang ka pamajikan teh sia awas ulah muriang-muriangnya ye atuh hai hayang naon sia hayang naon poe ieu mah hayang daging meuli hayang naon deui sia pedak meuli hayang naon deui jengkol meuli naon deui toge meuli coba lagi dahar masar meureun ta eta teh tanya ku urang pamajikan naon kahayangna ala kadar jang poe eta meuli besi kieu doang sebenarnya mah poe ieu hayang sate cek nyanangan kakak ieu bu mamarahan bae ngahileug-hileug bae sebenarnya hayang sate jasa datang ka nyeri ieu hatena ku hayang-hayang jasa ka sate teh dibelikeun amuh budak cek saregeun sih hayang sate sabaraha siap beakna sabaraha 50 tusuk beak sorangan hah 50 tusuk beak henteu ku sorangan cek nyana kurang kudu mah 100 innalillahi tanya kurang sih sabaraha hayo coba lamun senangeun yang baso meuli somai meuli geus poh nya geus kesangan buareotan senang pan urang deuleuna ge aing deuleu sia poh sakumaha keboeneng ieu ya Allah tapi nu jelas lain kudu leuwih tetap Imam Ghazali nganjurkeun saminggu sakalimah bagi anu merenah rumah tanggana meuli daging jang naon eta hikmahna supaya otak anak engke bisa jadi cerdas ieu menurut medis daging teh mawa cerdas kana otak lamun jeung teri deui anak teh kurang cerdas otak kok mau dibere hurang mah aduh geus bisa tapaul kadinya teh otak udang disebutna lain tapaul tasaum teh mah kos kitu mangaranna teh ieu saminggu sakali mah tetep kudu aya daging kelas atas per hari daging kelas pertengahan 2 atau 3 hari sekali kelas bawah seminggu sekali kudu aya daging tinggal pamajikan apa geus balik ka tadi ngaji kadenge ketemu yang lupakan anak doang sial saya kebenaran ya ngaji pemajikan geseri bae ya aduh sial awas ya ku aing aduh Masya Allah itu memang kurang perhatian ieu salaki ka pamajikan dina apakah nu sabenerna mah kurang jasa di urang teh perhatianan lamun diperhatikeun mah atuh pamajikan ge nu mantak salakina hayang nyandung lantaran pamajikanna kurang bersolek nu mantak kurang bersolek lantaran teu dibelikeun ieu ku salakina teu dibalik coba lamun dibelikeun ku salakina tah gincu pake ku sia saminggueun kudu beak oh bugi judi du namblang gue wedak beakeun saminggu ku sia aing hayang neuleuh sia rapi pake watuh di du nampolet gitu ieu sedo sake beakeun kabeh oh geus pohara kaluar teh ai sia kunti anak naon ieu atuh saya kira beulikeun teh naon teh tapi hayang sarua jeung batur geulis atuh hese ka putih ge atuh beulikeun LDL atuh beulikeun ieu tah ku pipi teh tah ieu mah meulikeun wedak tilok meulikeun gincu tilok meulikeun parfum tilok ai deukeut ungas ingus ka kunaon ungas ingus ai sangang bekadal jazis ai meulikeun tilok salah-salakina coba lamun ku salakina dibelikeun dah kayak dihareup bakal dicaritakeun balikeun dipake ku nyana pan salakina ge ngadeukeutana ngeunaheun paduh ya asal di sorga bae segini ya masyaallah atuh pamajikan dikitukeun irungna beukah hujanna asa di sorga anjing bidadari ye ngan ai bidadari mah jadi delok ngacai ieu lalauh ieu nya perhatikeun bener-bener urang mumpung ngaji abeh urang salamet fid dunya wal akhirah di dunyana urang teh atuh sakinah mawaddah warahmah tentrem adem jeung pamajikan jeung anak jeung keluarga silih ridhoan pamajikan ridhoan ka urang-urang ridho ka pamajikan di akhiratna urang babarengan deui lamun ka sorga tuh babarengan mun ka neraka tuh ka neraka naudzubillah min sorga urang babarengan tuh gitu nah ieu sampikeun ka walau kana taqulul khubza wahdah
lamun ngadaharna roti doang keur cerita di luar negeri tetep bae wajabal udmu wajib bae make lalauhna di urang sanajan nyana dahar jeung uyah ge jadi bae tetep bae beulikeun bae lalauhna naon bae ala kadar jang sore jeung isuk beulikeun jang sore jeung isuk beulikeun na ieulah katentreman rumah tangga diperhatikeun ku syariat. Nomor kahiji masalah pokokna kut ngarana ieu adalah beasna. Nomor kadua lalauhna, nomor katilu bakal dibahas engke kiswatun takfiha pakaianana. Wallahu a'lam.